wiridanana tuh di bulan Rajab hayang supaya kos Kangjeng Nabi bisa hiber maca sholawat sampai sapeting 4444 tuh siapa hiber hayang dibere 4444 geus di heula we goblok hayang nama meureun baca sholawat tilu haju hiber mana aya saya sholawat tasbih siap-siap yang isukan tali na kencengkeun loba boga tasbihna geus aya batur hayangan jual lain tasbih jualan tasbih nah sholawat teh nu mana nu urang resep eta akur jeung urang obat ge ieu obat bagus jeung dokter ieu obat bagus can pugu akur ka jeung urang darahna tensina kan diakurkeun heula ternyata oh ieu mah paramek akurna nu ieu mah bodrek nu ieu mah prokol nu ieu mah itu padahal mah kolot tapi bodreksin beda atuh geus kitu bae pengobatan mah aneh ieu sih mah make bodreksin cager wallahu alam aing mah asal bodreksin cager berarti jiwana kanak-kanak ke budak. Nah baca sholawat loba-lobana ngenang bae urang saminggu dicoba cek kiai sapoe-sapoe 4444 aing laksana gendang saminggu coba urang kikituan aing hiber tante ieu mah keur dongeng doang ulah maca sholawat hayang bisa hiber atuh ulah hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala geus menang ridho Allah ku Allah dikumahakeun ge kumaha ulah bisi boga urang maca sholawat dah hayang bisa berulah hayang teu teurak ditembak lah ja paeh-paeh bae hayang maju usah lah jang maju usah ge ngan ngadon ulin doang jauh duit nu aya ge tilok dibangunkeun ka masjid ka mushola tilok ieu mah cenah kula mah cenah hayang bisa ibadah we cenah ieu naon supaya maju usaha nu aya ge tilok berarti nggak bohong mentak lolobana pang gede-gedena ngabohong mah pedagang sebabna ka kiai minta doana supaya maju cenah jang ibadah boro-boro geus aya mah hati ieu lain ka kiai masjid sia mah ka aing suzon bae goblok masjid salat haji salih nah maca sholawat nu loba berang penting baca sholawat bae dek sholawat munjiat dek sholawat kamilah atawa nariyah nu kamari sholawat nariyah teh horenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi makomna di ditu di Maroko Masya Allah di Pes nah eta nu sok urang dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurbat tuqda bihil hawaij tunalu bihir raghaib husnul khatimi wa yustasqal ghamam abah madi dieu ngaijazahkeun wa yustasqal ghamam biwajhil karim kamari ngadeng itu wa yustasqal ghamam picung gentur mah wa yastasqil ghamam kula ijazah dipicung yang baden wayastasqil ghamamu yang nu wayastasqil ghamamu tapi kiai-kiai nu lain diurangi wayustasqal ghamamu lah cenah daripada kitu mah kula moal maca tolol ge coba diributkeun wayustasqal jeung wayastasqil moal maca ieu mah aya ge deuk wayustasqal wayastasqil penting maca ieu mah lain riweuh kieu mah ngadengeuna ge moal ieu moal maca baca dek wayustasqo mangga wayastasqi mangga kula ijazah wayastasqi dipicung di guru kula keresek lantaran menang dipicung gentur wayastasqi di dia abah mau wayustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi washabbihi kullamatu wa nafasin bi kulli ma'lum lobaan wayustasqo nu maca jeung wayastasqi ternyata di Marokona wayustasqal ghamamu Ibrahim At-Tazi jadi Tazi itu ya ngaran lembur Ibrahim urang Taz geus eta teh salah ngangaranan kudu nama sholawat At-Taziyah kamilah At-Taziyah kulantaran zaina di ditu dicecekan jeung takna dicecekan ku orang Indonesia berarti sholawat kamilah An-Nariyah padahal mah Taziyah
Itulah surah Syekh itu Abdul Aziz Al-Kubati ngan kulantaran geus tenarna di mana-mana nariah masalah sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan ngahuru dosa-dosa ngahuru kabeung berat sok lobakeun geura-geura maca sholawat eta hampang awak hampang sholawat eta mah ngan panas namehna sebab eta sholawat beda tamah beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sekaligus kabehaninya sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaz tukum mobil tu nikah ya saya bisa nangani nikah doang nah baca saloba-lobana cenah kiai kudu bisa sampai sabeting 4040 sebetulnya saminggu atuh saminggu 4444 kiai kok eta 4444 emang ku masih bisa bilangan kos itu sholawat kabehna aya 4444 sholawat kabehna sholawat dipuat di Dalailul Khairat karangan Sulaiman Al-Jazuli kamari jarah ka ditu ka Marrakesh ka makom Sulaiman Al-Jazuli nah eta nu ngarang Dalailul Khairat cenah kurang mah moal maca sholawat nariyah lah deuk maca dalail masalah dalail sholawat nariyah panjang ting cenah nariyah mah kula mah deuk Ibrahimiyah bae nu sok dibaca paripal nameh ngaji teh ayo sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama shallaita ala kita ke panjang ting cenah kieu kula mah deuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bae masalah da cenah kula mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi Muhammad ge bari ngedeng masalah cenah kula mah bari ngedeng ge lah deuk sameunangna hayu tungtungna teu maca ieu teh jelema tah asal geus ka dieu ge nyedak kana moal maca lain ngawungkulkeun di bagus-bagus edan di rendah-rendah ieu teh mutiara eueuh hiji mutiara anu ditembrak-tembrak di sisi jalan sanajan loba tukang cincin hating lain mutiara di etalase moal aya mutiara mah ditendeuna ge di wadah ke lamun anu nanyakeun ge dileubeungeut misalnya Haji Pendi di Jakarta nanyakeun mutiara beungeut kieu mah potongan mali kaluarga beungeut kieu mah alah paling hebat ya beungeut kos kieu mah ieu mah Sulaiman Kurdi bere. Oh, mau nanya apa Pak Haji? Nanya mutiara. Enggak ada juga Sulaiman Kurdi. Yang mana? Torojol teh bener. Si Sulaiman dibikeun. Tah, nyana geuna leubeungeut. Oka surang di Mekah ieu mah bangsa beungeut 10 real 20 real mah dibere. Tapi lamun tagog beungeut teh bangunna bener nya dibere. Nih 2000 real, 3000 real. Nu leubeungeut. Urang neangan kokan asli di Mekah di Madinah jeung Haji Pendi tek-tek ceuli datang ka manggih we. Nyana lempang nusugi kan lain gitu. Ai beda lempang nusugi mah tenang, enggak ada. Ieu mah rusuh. Saku masih caplin. Tegep nusugi mah lempangna ti rurusan kos kitu. Dijauhkeun deui wah ieu sugih ka juga. Beda lirikna, beda lempangna tenang. Tilok teter-tekan kos kitu. Nanyakeun kok kanu asik moal aya tapi lamun teh jeung nyana aya eta ka modelanana ka kos nah ieu mutiara ge sarua urang lamun sholawat teu nganggap mutiara macana sambarangan tapi lamun urang nganggap ieu mutiara masyaallah mandi heula urang lantaran tas jeung pamajikan ya pasti mandi lah lain baca sholawat berarti tah mah maca sholawat khusus mandi nawaitu lamun beuting nawaitu guslalis salamah wal afiyah terus urang wudu suruh salat maca sholawat ieu mutiara mun urang teu nganggap bahwa ieu sholawat mutiara urang sambarangan macan tapi lamun ieu lain sambarangan ieu mutiara loba waliullah ku maca sholawat ieu bisa nyaba ka alam malakut loba waliullah ku sholawat ieu bisa naon kitu ngaranna dibere ilmu laduni loba wali-wali Allah sholihin naon eta anggapan sholawat mutiara
lamun teu nganggap sholawat mutiara urang api lain bae. Tapi lamun urang maca sholawat nganggap istimewa ieu mutiara, teu sambarangan jelema boga sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema bisa maca sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema mun maca sholawat ieu dibere maziah. Lamun teu nganggap ieu sholawat mutiara moal bisa, tapi lamun urang nganggap wah teu pati-pati mantap beda. Urang maca nage cara nuh mamaca sholawat teh lah ancan. Ang baden mun maca sholawat ancan. Kadenge ku urang ancan 11. Memeh Jumat teh kadengkeun bae maca sholawat tan halu bihil qadu wa tanfariju bil la ancan. Sebab naon? Geus nganggap mutiara. Urang mah lain, Bang. Allah Allah Aisyah baca naon sholawat kan gitu amat Allah udah ngomong teu anggap jarak teu anggap naona sebab teu anggap ngalamun nganggap mutiara maka masyaallah alhamdulillah bisa 11 ya luar biasa Allah ningalikeun memperhatikeun jeung ngadengikeun ka sholawat dimumule ku urang geus tamat 4444 waduh aing ge dibere kuat ku Gusti Allah ngaluarkeun duit kade ceng-ceng sia yatim kan nah ya dibere tas 1 juta yo sia yatim piatu ya 1 juta sia abi mah rangda ye abi mah rangda ngora nah 5 juta sia mah coba nomor SMS sabaraha sia mah sedekah teh sok aja efek samping tah ieu anggap mutiara. Sebab gue lagi sok ningali jelema maraca salat teu nganggap mutiara. Oh naonan. Anggap mutiara. Lamun urang ngangkos urang boga wiridan naon gara-garana hizib teu nganggap mutiara malah naonan. Urang boga wirid ti guru al ayat saayat 2 ayat tapi teu nganggap mutiara. Wow naonan. Komo ieu mah wahyu. Anggap ieu mutiara. Wah ya Allah. Urang apik macana moal kebel karasa ku urang. Nah, urang baca sholawat di jero bulan Rajab dari khusyuk anggap sholawat ieu mutiara. Ulah nganggap sepele ka sholawat. Lamun urang nganggap sepele asal maca bae moal karasana naon. Tapi urang dianggap mutiara, masyaallah kari urang ya Allah ya Rabb. Dibere bisa ya maca ieu. Dibere kuat ya Allah lain abdi nu misakeun jeung lain abdi nu nguatkeun Gusti ya Allah abdi geus dibere karomah ku Gusti dibere karomah teh artina kamulyaan bisa maca bisa kuat eta karomah nu mantak urang neangan karomah teh lain kudu bisa hiber urang neureun karomah teh lain kudu jelema bisa ngapung lain bisa silem lain karomah nu paling hebat diri urang dibere daek salat eta karomah. Ketika urang salat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu teh nganang Gusti salat abdi dibere kuat batur nu garaga ge teu kuat abdi mah dibere kuat berarti abdi geus dibere karomah ku Gusti aing wali ieu. Tah aja sok tungtungna jora jasa sia mah. Sok aju ngawalikeun maneh. Ieu keur carita penghormatan ti Gusti Allah urang dibere kuat salat dibere kuat ngaji teh urang dibere darah rek ngaji ieu karomah ti Gusti Allah tatangga urang nu gagah nu gendut anu gembul teh daekeun ngaji urang mah anu dahar hese tapi ngaji ieu meureun ku gara-gara hese dahar jadi ngaji karomah ieu ti Gusti Allah daek ngaji diuk set ngadengekeun lamun lain boga kamulyaan ti Gusti Allah mal kuat nah hayang nyaho ka karomah urang dibere daek ibadah eta karomah karomah paling rendah paling gampang, paling deet eta adalah urang dibere daek ibadah eta karomah ti Gusti Allah. Hayang nyaho karomah mata eta kos kitu. Ngan haju ulah sok ngawali-wali. Urang kasalaman da jeung tetangga urang nu teu salat. Sia nyaho ka wali. Naon nya. Deh, wali mah kudu boga karomah, sakumaha nabi kudu boga mukjizat. Mana sia karomah sia? Sia teu salat, aing salat. Aing tah dibere karomah ku Gusti Allah daek salat. Eta wali aing ye. Cak anu disasalaman teh salat sia husutan teu? Tah mun pelbah husu aing henteu. Teu lain karomah tah mah kos kitu mah. Penghinaan ti Gusti Allah.
sia pinter amat daripada sia salat teu husuk mendingan aing teu salat. Waduh jadi ribut tungtungna. Nah geus ulah gaributkeun salat jeung teu salat pokona urang dibere daek ibadah ieu adalah karomah. Ulah hese-hese eta kos kitu karomah paling rendah. Tinggal diperbaiki salat urang diperbaiki ngaji urang diperbaiki engke karasa aya perbedaan. Nah ieu mah sakadar pangeling-eling isuk tanggal hiji Rajab menurut falakot isulamun nairen isuk tanggal hiji. Adapun anu nanggalkeun minggu dan mangganya ngakeun ieu mah kula berdasarkan sulamun nairen isuk mulai isuk urang puasa 27 mun kuat leuwih bagus asa ulah sebulan kurang sakumaha tadi sakuatna urang. Mudah-mudahan orang gabehan diberi kuat, diberi daek, diberi ikhlas supaya puasa orang, jeung sholawat orang, ibadah-ibadah nu lain bisa ku urang kapanggih di alam akhirat sehingga jadi jembatan keselamatan orang di mahsyar nepikeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi Kiai Aliuddin Muriang Parah guru kula ngamimitian ngaji alfiah tahun 80 pasaran sekali beja ka abah dek ngaji pasaran ke mana tadinya ka Pasir Gadung ka Kiai Ali geus teu naon tadi mimiti ngaji alfiah kaharti jasa ngeunaheun surahna jeung emang pinter mimitian ngaji alfiah tahun 80 awal Ramadan. Nah tidinya langsung ke Garut 80 akhir menginjak 80 hiji. Jadi ngamimitian ngaji alfiah di almarhum Kiai Aliuddin. Hebat alfiahna alfiah disanja. Maot kamari mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicangkeun kuburanana dijadikeun sinar ibadah jeung ilmuna sehingga aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala menikmati kesenangan kubur. Cek Kangjeng Nabi man ahya awala lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub sahajelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hatena. Tadi hate teh aya nu hirup aya nu pae hirup hate caa pae hate poe dari hirup mah teh ka adi bager bae ka lanjut bager ka uwa ka mamang eta ngaranna cang hate neule anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu ya kunaon ceuri ulah yang jajan yes eta budak leutik ieu cukup ku 1000 2000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae ya kunaon ngalamun bae aya kawin dikawinkeun wae sia eta cang hate nu kitu ngaranna lain kieu sia Quran teh ngalamun mah gua yang kawin sia geus usaha kan cah usaha yang kawin tolong itu sia mah goblok usaha heula tuh ulah ka hayang kawin pan eta datang ka imah nanya kieu aing lain dibere jalan kadanan bere anak nama dan dicarekan nya ngadoakeun teu bagus tek paeh teh Pak Haji wae hate mah aja doana gitu bagus dan dibatur. Ya itu doa. Jadi cang hate mengenai dagang, modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu coba ieu dagang bari seuri nya nana. Geus cokot tai sumur bulaan teu neun dihareup. Mareuli jaga tina 100.000 jadi 200.000. Hitukna rada diuyahan teh dagang ditu gagedean eta cang hate karana. Ai cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta aing dagang naon nya dagang endog cekna teh tuh besi tabrakan ajur kabeh asana rugi cenah cekna aing ieu duh dagang piring gitu keneh
kumaha nya si dagang-dagang poe kate tapi nu kitu ngaranna ta dagang we hese dagang we hese tak bae dek kawin ge manihara hese ya poe kate ngaranna batur geus gawin deui aya aing padahal ieu teh lobaan awewe tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok poe kate teh nu kitu ngaranna ai aki-aki kawin deui nyandung ai nyana encan deui eta teh lain masalah laku teh lakuna poek hate. Poek hate awe ge kitu kene, batur geus kawin deui jana encan kene poek hatena. Coba lamun caang masalah lalaki hehe. Masalah lalaki hehe, tah teu riba eta eta ngaranna caang hate. Menang 2 bulan teh boka grobol teh. Wah hehe bae mah. Tah sajelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab ku cara kumaha ngahirup-hirup teh ku cara tobat ka Gusti Allah lobakeun maca sholawat malam Senin teh atawa salat sunah mutlak salat hajat sare heula atuh salat tahajud maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare tasa penting eta sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus tarolo eta goblok teu inget ka pae aki-aki nonton bola tolol masyaallah ayana geus bau kuburan malah waktu itu nanaona dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jangan teu nyaho kitu ge teuh masalahnya ona tambah rupek malah teu mendingan ge malam Senin siap sajadah hamparkeun cet urangna langsung bebersih cekelan tasbih langsung diu tungkul udang-udang subuh. Masya Allah saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nu geus kolot malayana lain lalagan cak Kangjeng Nabi man ahya sahaja lepan ngahirup-hirup tafsiran aya loba bil amal sholih di antarana ku amal saleh amal saleh maca Quran maca sholawat zikir salat ngan ari salat raghaibah dilaksanakeun ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang bid'ah sama kos kituna atau ku pepencitan khusus dipencit jang malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu ulah kecuali awabin biasa teh teh masalah ngan ngahajakeun salat raghaib mah ulah bid'ah kos menaya di lembur urang digenggerekeun ulangan urang mah ulah milu kos itu lantaran aya khusus lamun urang ngaguguru tasawuf guru thariqah aya khusus salat malam nisfu saban aya salat khususiyat malam hiji Rajab aya salat khusus ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae urang mah can datang kadinya ulah milu ulah baik guys sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah ulah gitu nya geus beurangna urang puasa pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala puasana pohara jasa ganjaranana cek Kangjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar sajelema nu puasa sapoe bae iman wa ihtisaban percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamistikeun merek ribet ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidoan padi urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah surga tah kitu bae. Atuh lamun urang salat bae Allah teu ridhoan mah teu kana neraka.
nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridho jasa mun paes surga eta poe eta tah poe Senin puasa Rajab paes surga terus mudah-mudahan bae lah ya cenah doakeun bae ku kiai ngadakeun ridho nah pada gedena ganjaranana sehingga orang mesti menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab Salasa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam boga karomah jeung kamuliaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana, nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulia. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu kita diceritakan dipropagandakan ku Kanjeng Nabi seperti eta urang masih kene ngarokok kene wae poe Salasa tolol tah mah geus tolol we pokona mah geus geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nu sok ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok sebut haji tolol tah mah berak nyanana nyebut ka teu puasa deui sia ge tolol deui atuh urang mah perkumpulan tolol bae geus tolol di propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang awe kabita nu mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon mun teu dibejakeun ku situ embung puasa geus dibejakeun ge henteu eta propaganda abeh urang kabita tarada ka nyai-nyayan jijak nya teu pan kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya kreditor yang enak urang katarik paneta lantaran asa kahontal ieu ge luar biasa ieu jadi naon kitu ngaranna ganjaranana tilu wa man shoma salasata ayyam sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal juzam wal baras wa min fitnatid dajjal harajas sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna ilahikeun balai dunia siksa akhirat moal diberi penyakit edan moal diberi penyakit lepra moal diberi penyakit lampang moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal berarti botol gede jasa ganjarana aman urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab Senin Salasa Rebo ngenen karasa jero aya bae Masya Allah 3, 4, 5 genep poha jasa ganjaranana katujuh Kanjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin sajelema puasa 7 poe Senin Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu 7 poe datang ka Minggu ieu kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam lawang jahannam anu 7 dikunci jeung eta mah teu bisa atuh kurang hayang diasup tidak bisa misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeuh hayang asup ka lawang neraka cek malaikat tidak ada jalan bagimu wah untuk masuk neraka. Jadi hese jaga kalau jadi dikunci atau digembok, masya Allah luar biasa. Des menteka bisa keneh baik ku puasa Rajab, masya Allah. Sama ini pamustungan, pamustungan. Paman shoma samaniyata ayyamin saja lamun puasa 8 poe, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikianna ku widadari haji pandi ka dieu haji ka dieu haji ujang ayo ka dieu
Ieu cak bidadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan. Oh, ieu pitu surga nek lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang TSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana maneh. Tah urang geus boga kartuna. Asal asup tah dibikeun. Geus kartu Rajab asal dibikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab ini mah ya, masuk. Geus sehat-sehat deui, geus sehat-sehat deui. Ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga. Bebas. Jadi aya kartu bebas ge di ditu di surga teh tah, aya kartu bebas. Jadi dulu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kanjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 'asharata ayyamin sahajal manu puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa 'atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bere langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tak haju menang duit teh kajual warung. Itu maksud. Tah itu 10 poe, pokoknya barang pertama naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapanggih deui jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan menta na geus bae urang mau ulah jelas sapira dunya. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae. Kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun da lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al-ilmu nurun. Ilmu teh cahaya lir teh beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yudda liman 'asa. Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae. Moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit. Kiai kamari mah keur ngridit cerdas barang ngridit pohoan hukula katara jasa di wetan di kulon di kaler aya kiai tata dina cerdas barang ngridit supet hatena eta itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pake ngridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah supet hatena coba ge kiai nu sok ngridit cak aing cepet bae kajian hukum lagi salat teh moal khusuk kerat celi anjing kajian hukum aja aing ulah tuh eta dicabut cahaya Allah cabut naonan cek Allah tuh bisa ilmu teu make ka ilmu aing 10 poe moal pati-pati menta kecuali diberi ku Gusti Allah tah nu hayang nyandung kesempatan guys. Asana tak puasa 10 poe, urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah yang nyandung ka 11 poena. Ujianana ditanya ku pamajikan. Saya ditanya bae pokona mah. Ai ka ditu mah nanya naon bae. Ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu ta'ala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bisayyiatihi hasanat man zada Allahu ajr puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana muga tiheula dosa hampura Gusti Allah digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae bersih atuh man zada Allah aja jelema nu nambahan puasa 16 tambahan deui 17 tambahan deui 18 tambahan deui ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 ulah datang ka sabulan beusi tasabbuh saliru jeung bulan Ramadan
Jadi 27 poe mundet leuwih lewat ke 30 hiji 32 atau terus ka ditu nyambung ke bulan Ramadan masalah sambungkeun jadi Rajab puasa bulan Syawal geus leutik awak itu Rajab coba puasa jadi kuru bulan jadi lebaran teh kuru. Tapi bukti dah puasa orang aja lain tambah guru. Timbang memeh puasa ayat 50 bulan awal 60. Lantaran bonteng suripan terus saya.